Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Revia Beliana ti kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi rek nyaritakeun carita babat Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran, malah di Pulau Jawa, teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeus karamana, unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bong bolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasakten Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabigeut teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasakten Tuan Putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di nagri Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana nu bisa unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan, samemeh ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santang teh teu ngeunah cicing. Hayang geura sok patepung jeung jalma nu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi, sejam miang ka negeri Mekkah. Rek nepungan Bagenda Ali. Saenggeus diwidian ku ramana gajlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon muru kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti lempangna teh napak kancang. Nyaeta lempang dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka nagri Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong. Neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajaten." "Oh kitu. Yo atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki-aki ngajak pundit ti dinya. Kean Santang nuturkeun, "Tapi kakara oge sababaraha langkah?" Aki-aki teh pok nyarita, itek Aki tinggaleun, cing pangnyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek mangnyokotkeun itek. Ari itek si aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyabut deui eta itek sataker tanaga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang, itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saenyana Andika teh Ki?" ceuk Kean Santang semulungse. Si aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kean Santang nyuuk kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasakten dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong ngaguguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heuk, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru, ngulik babagan agama Islam di nagri Mekkah. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya 2 rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran, nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu saeun ngagem agama Islam.
Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di pakidulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiyang ngaleungit tanpa wujud, ari para prajuritna minda rupa jadi maung.